Gila dari banyak belut pisan aing. Manjut serap aing urang. Mana dia nggak? Mana yang kita selun? Budak aing mun amput di setan di hiji dah. Cuk-cuk. Belut menang teu aing digawean ku budak tengkung. Terus tuh anak-anakan sih. Bawa halangan diri lumang rupi dosa-dosa kajongjonan kangenahan umbar larangan bawa halangan diri lumang rupi dosa-dosa. Goblok sama Wan. Hai pacidong. Lain datang tenapak sing balai gue. Kesel. Aing ngeunang teh sia mah. Urang kada banjut belut. Aku tambah tamburak budak da aing dijorongkeun. Keur nyanyi, aing mah keur nyanyi. Sia ngacaplok ka makarep. Aing kesel. Aing ngurak. Jadi siapa anjing? Aing ngomong weti goblok. Pokok sia. Tah sia. Ketihidang anjing. Sebenarnya terus coba nyari pusingin aing kasawa teh ngurut yang bebas pemikiran Kumaha ayeuna tutut? maju juga tutut teh ngalaya nu meuli Bae lah ku si Abay di dagoan lah. nu meuli bangku gua bagai ketegar beca kemarin Tutut. kalau bagai ketegar beca Cari kokis tuan geula goblok. Sia bukilen sia aing mah. Ampun. Oh no. Astagfirullahaladzim. Cerita. Ngakeun ieu bisa nu po. Sugit. Lain yang dua anjing ini pajarkeun naon nanya. Tahu raynya. Mau pajarkeun naon pajarkeun nungguan pare beuka. Sia teh hidang paritan beuka di daguan manukna di kieu. Tah kitu. Jadi jelema mah ulah rujit. Haji Kudu sadaya ku tarimakeun. Pusing sih pungkul. Asia kunaon eta? Didenget pisan sia mah. Aing. Pare can buka kadaguan manukna sih di dieu. Nya heueuh jelema mah ulah sok rujit narimakeun segala kaayaan urang. Ulah segala kahayang dibeli tapi urang teu non pahala. Situ awewe geulis. Naon sia teh? Awewe geulis. Nya itu mah manuk goblok. Keren manuk. Modal. Piit eta mah. Modal. Ya ampun siapa? Bukan awewe geulis manuk piit. Itu ngajar. Aing yang nyatu ieu. Urang belum keong si aing ge. Nyatu lapar. Itu. Belum keong di sate. Goblok aing kita nginum cai sawah. Saya tidak minum cai. Aing balik ka Masia, mun korek-korek teh atuh tibang cai acan. Kayak aing nyokot keong nya. Naon? Aing nyokot keong. Urang tiir belum. Nya piraku sarek marabada aing ku cai sawah. Teu kabeh cai acan sia. Aing ku Itu hidung sia anjing. Goblok. Geulit semua. sia pikir kehempisan tibang cai ku teh kudu nginum cai sawah. Masih teu kabeli cai. Wah aing pusing. Ulak aing nang meuli anyar gitu bulut aing yang belum dinyom. Sate ka dina kaon tadi. Astagfirullahaladzim. Kalau udah goblok aing teh udah kena banjut belut. Udah ke banjut belut aing dirian udah ke jongkok.
Seperti aing tadi ucing di Jawa. Kumaha? Kira-kira mulun aing lek nyalonkeun lurah kapilih moalnya. Ya, kok segala mau ayam mulai aing fungsi. Jadi lurah Ya, kok eta sih bisa pidato ente. nah gitu tuh ngadukung saya teh tuh ngadukung Ya, saya nu kampanye na jadi lu teh kudu bisa pidato. saya nu kampanye na siapa tuh si kampanye Apa? Siap ya aing kampanye mah. siap cenah ngadukung eta sia ngomong pas gitu Aing ngadukung kan sia bisa pidato. tuh kan sia mah di mah malah kan nyusulkeun aing kan aing tarik jadi lurah yang nyalon ke lurah yang ngulang-ngulang abi ngomong heueuh Pidato lah kumaha pidato coba peragakeun. Kan lurah teh berhadapan jeung masyarakat. Ya, jeung pegawai desa. nya kalem ke aing nu mujieun mah modal mah kalem masih kena gas sawah aing mah ngajual-jual sawah Percaya aing tadinya mah. Tah, aing Eta teh- dengan pidato nah kumaha sih Kita aing. teh dek pidato orasi Tadi teh aing cek itu goblok. Di situ bisa pidato orasi eta nu dibahas ku aing teh. jika batu-batu geringan coblos nomor anu gitu nomor hiji aing Saha aing teh? aing orasina ajeun ke lamun di lapangan teh ke sia nyewa ieu na nyewa teuing aing. nyewa kandang nyewa Masyarakat teh di kandangan geus ya. panggung bener panggung Alabatan kelenci aing urang di kandangan. saya tak kasih itu Aing goblok aing di kandangan. Hidang kumaha aing mantuan milian. Aing di saya kandangan. bisa tuh orasi na Teu bisa aing mah. Teu paham aing nu bidang politik. orasi nu kitu Iya. geringan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup budeg. Cocoknya? Pantasnya? Pantes lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang ada di sini, jangan lupa coblos saya Hidup budeg. dengan urutan nomor 1. Kesejahteraan semua masyarakat di sini pasti saya sediakan, termasuk saya akan Hidup bikin di budeg. sini kampung yang sejahtera. Wah, iya. Cocok can ai? Cocok kan aya di wah. Cocok can ai? Cocok. Cocok can? Cocok. Halus. Aduh, kos gitu tuh rumah dukung. Oh, atuh aing mah. Sama dengan imbrung wae aing mau jadi poho ah. Awal ini enggak itu. Lu Ya heuh, perlu eta mah. naon? Pokoknya kurang sembako diberekeun kabeh. Jatah-jatah fakir miskin, nenek-nenek jompo, berekeun kabeh. Aing mah jadi lurah mah tenang, sejahtera. Aing kan naon? Naon teh? Aing mah. Jadi hot nih aing jalan mah tenang. Astaga, aing jangan pokot mi goblok. Kan aing mah sore. Oke lah di main latihan deui. Panitia gelar Asia. Naon sia? Ya, Pidato kos kita kok mas kanan mah. eh, Proposal. saha sia. Kira kalau yang minta sumbangan, teh jadi lurah goblok. Tuh. Gue bawa turun menciki amat, aingnya hidang siapa? Sia salah muka, lain aing teh hidang, aing geus bonggeus. Yang geus ieu, Geus sok baca. parweki anjing teh. Parweki geuningan? Aduh, ampun teh. Oh. Oh, aing salah. Anjing. Biti deui. Murah. Kebayang aing sepopoe betul lurah bener. Lagi ndak aing lurah, lurah wae aing mah. Nek salah di bener wae aing udah. Mah aing. Wow. Bener ieu teh geus. Geus, bener sok deh. Wae dibacanya. Sok. Kos isi ama ya. Bener iya sok baca. Aing macanya, aing maca. Siap. Cicing satu gandeng. Sok. Gandeng. Ya, muah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bener dah. Dadahnya suara aingnya. Mantap. Ngepas teh. Pas, ngebas lah pokoknya. Cocoknya, Pas cocok. merah ini. Mantap. Bagus. Asal lieur aing mah ku babacaan teh. Kula balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SCT hidung-hidung Apaan mesin juga dingin goblok sih. cili aing di lamotan siapa? Ini mesin dibaca. Paratkeun. Tong ngaganggu wae. Batur keur pidato lu cili di lamotan siapa? Astaga aing. Hidung siapa? Apa dingin? Mesin. Rupa-rupa wae. Cedok coba. So, Aing rek serius ya mah heureuy wae. Cing aing kebaca. Era tuh anjing tepuk aing ke kos kieu. Teh. Kumaha lamun hareupeun umum sia. lanjut. Cicing. Assalamualaikum bari leungna kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hanya kita dah. Kan aing jawab. Aing rek pidato. Aing jawab. Ngalamotan ceuli wae sia mah aduh. Mang geus aing. Setuk sia. Kamera teh mah ngalamotan ceuli sia mah. Aing mau dijawab aing keur salam teh. Kan aing enggak jawab tadi ge mun aing di dieu we. Jadi mau kan sia mah goblok. Anjing aing rek pidato. Mulai. Aing salam ngalamotan ceuli sia mah. Dari wae kebiasaan Aing ngomong dulu. Itu kemarin aing rek ieu. Siap. Jadi wan aing ceuli aing pasang goblok sia mah. Siap. Ribet gara-gara sia. Sia nu ribet mah. Aing enggak jawab di dieu siapa teu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab. Enggak aing. Yang kecil pula. Ini cuma begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, nini-nini, aki-aki, Aisyah teh hidang-hidang teh. Kudu aya nini-nini aki-aki. Cukup bapak-bapak wae jeung ibu-ibu. Apa dulu apa ya dulu ini akak geus mana ha? Geus lah bae lah. Aing diajarin ieu mah. Bapak-bapak, ibu-ibu, nini-nini, aki-aki. Akan ku sia. Korek anjing, pantesan ieu teh. Riuhain bukan aku situ. Bapak-bapak, ibu-ibu, kos kieu nya. Bener. Bapak-bapak, ibu-ibu, nini-nini, aki-aki. Akan ku sia. Melangis anggeus anjing. Gandeng wae sia mah. Siap. Bapak-bapak, ibu-ibu, nini-nini, aki-aki, sadayana. Nu mawa panci, ulah hilap, Aisyah. Ada pidato atau rek? Mari ngaliwat. Geus ayo. Anu bahaya goblok. Halus. Ini geus leubeun 100, halus pidatona halus. Piraku aing pidato kita mawa panci. Paling buat saya masak. Halus pidato teh peribeuteung. Aing nuturkeun kieu peribeuteung bisa ke Rusia. Ayo mulai. Ada ini. Balikan dia aing jadi teh yo. Siapa yang ngaganggu aja data. Itu rupa-rupa wae aing mah. Bapak-bapak, ibu-ibu, nini-nini, aki-aki. Akan ku sia. Terus ayo. Aing menurut wae saya kasih aja data. Halus. Terus. Bapak-bapak, ibu-ibu, nini-nini, aki-aki, mawa panci. Pakai ngaliwat. Ulah hilap kedah nyoblos abdi. Mun abdi janten lurah, ku abdi para janda dipayun. Kirain. Kejadian dia teh kirain. Kersia. Bisa yuk terus. Goblok janda kayak mah aing meureun. Kirain. Tentang maca eueuh kabeh atuh. Astaga sia aduh aing mah. Aduh. Baca eueuh. Coba poin baca kabeh heula lah. Goblok nih teksnya pas kieu amat sia mah. Aing terek jare lurah. Eta teh. Bapak-bapak, ibu-ibu, nini-nini, aki-aki, sadayana. Keprok. Nah, itu sia teh. Kudu bejaan ngerakeun anjing pira kudu di loba jelema kudu bejaan ka kita keprok. Nu mawa panci ulah hilap kedah nyoblos abdi, mun abdi janten lurah, ku abdi para janda dipayun. Dipayun mana? Kirain kadu jadi tukang. Terus deh Dipayun. Ambeh pawakil tambah semangat. Pan ini siapa? Terus Ini mah teks kerja yang kerja goblok. kalian aing promosi. Promosi.
Sekalian lah. Terus. Mana bete? Semua ganggu aja sih anjing. Asian pepelit mah, bang baca gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, nini-nini, aki-aki, mau panci ulah hilapnya. Kedah nyoblos abdi, amun abdi jantan lurah. Tapi hebat deh. Wow. Kulurah. Kelompok baik. Para janda dipayun. Ambe pawakil tambah semangat nyadakan janda. Kadenya kedah nyoblos abdi gini kos ieu nya. Kade kedah nyoblos abdi bade disirahna dibeheungna aduh. Modal meureun aing sia teh dicoblos dibeheung. Gambar. Gambar dicorok gitu. Cuma teh beheung aing di. Aduh, bisa bawa. Lain jadi lurah yang modal. Nyoblos abdi disirah, dibeheung, di dada asal ulah dibok. Boleh bener. Goblok bola yang di bujur aing di toblos. Apa asal nggak dibawa? Mau gambar bawa. Nyentek sih aing mah. Akhirnya gambar calon gambar siap. Bener aing diajarin lah. Tapi mana beta aing? Bol. Oh TV bol ya, asal dibujur. No. Gede TV. Promosi. Mau aing no. Mungkin tanya lagi. Asal di mana dia teh? Nyoblos abdi disirah, dibeheung, di dada. Asal ulah dibujur. No. Mantap. Pamali soalnya abdi gaduh istri. Nah, pemajikan siapa nulis teh? Halus. Aduh, aing mah euy. Lanjut. Ya, anu nyoblos aing sahanya. Ya lobong kan masyarakat. Nyalain teksna kos kieu. Gawean aing geus kieu mah. Menang pasti sok. Lanjut. Aing daek we di kaki Gusia. Muntos lenggong mangga ka bumi abdi. Arek naon ka bumi abdi? Baca heula parakeun mentegi. Muntos lengo mangga ka bumi abdi bising bade nyeusehan. Pamajikan aing aya. Apa namun sia lengo? Ke warga ka imah aing kita nisan kafe burus pada aing. Kembali. Mayaran batur. Belajar sih. Baik lah inti mau diajari lah ya mah. Tapi lamun nya kumaha sia teh? Ya ulah. Aing mah teu fokus fokus kita ngaganggu wae sia mah. Mana sih tadi teh? Nyusuh. Nyeusehan baju abdi medok kabeh jiga rarai aing. Anjing goblok. Rarai medok. Asa dibalik tuh ngan aing kos seseuhan. Kalau ada anjing. Dibalik wae sia mah. Lapor aing ke sorangan lah. Tapi halus. Harusnya nyentek teh kumaha ieu mah. Halus ge. Kapake teu. Jempol Aing mikir eta. marusak aing. Unggul sekalian promosina aya. Iraha sahandek nyolok aing kos kieu. Coba menang. Geus lah aing mah. Teh kapake tulisan teh sama nek murageun aing hidang sama. Geus atuh balik ka.